wihan deui wa yustaratu pil wakalah ayyakunal muwakkal feh makluman barang nu diwakilkeunana kudu maklum harus diketahui oleh si wakil sekalipun walau biwajhin sekalipun maklumnya itu maklum dari satu arah tidak dari semua arah tidak maklum seperti ayeuna secara detail seperti kieu wakal tuka fi bai'i jami'i amwali kaula ngawakilkeun ka anjeun dina ngajual sakabeh harta kaula ente kan meureun enggak maklum harta abdi itu maklum mang walaupun maklum secara global tidak secara detail bahwa akang teh marentahkeun ka kaula mangjualkeun harta-hartana ya tinggal tunggu ente tinggal jualan wa itki arikoi kaula ngawakilkeun ka maneh dina ngamerdekakeun pirang hamba kaula wa illam takun amwaluhu wa arikouhu sok sanajan harta jeung hamba-hamba nasi muwakil tidak maklum secara detail itu cukup illatil gharar karena saeutik ayeuna katipu jeung pangbujukna bihilapi bi hadza awadaka tuh beda deui lamun gitu pangjualkeun ieu euy atawa itu loh kumaha itu ieu atawa itu nu mana itu aya ieu atawa itu aya deui pangjualkeun salah sahiji hamba kaula ai salah sahiji hamba kaula mah abdi boga hamba 10 ceuk abdi teh meureunan pangjualkeun salah sahiji hamba kaula bahasa salah sahiji itu kan ngeunaan karena individu dari 10 hamba itu Anda mau menjual yang manapun Anda bisa tapi kalau misalnya pangjualkeun ieu euy atawa itu kan tidak jelas Anda diperintah menjual yang mana pangjualkeun ieu atawa itu kan tidak jelas Anda itu diperintah yang mana beda deui pangjualkeun salah sahiji doma dewek euy kan jelas meureunna bahasa salah sahiji mah ngeunaan kana sakabeh nu ieu nu ieu nu ieu nu ieu artinya jelas walaupun biwajhin maklumnya wa bi khilafi bi ba'do mali oke lain halnya bahasa bi ba'do mali pangjualkeun sebagian harta kaula euy aya siare kumaha pangjualkeun sebagian harta kaula bi ba'do mali eta teu sah naon sababna sakumaha sebagian setengahna seperduana sepertiluna sebagian teh kan meureunan teu maklum sabab anu dititahna teh ba'dona awas nu dititah teh ba'do titah ngajual ba'do ai ba'dona teu maklum naam yasihu bi auhab minhu ma syi'ta pangjualkeun rek dibikeun hegae kumaha maneh be eta mah sah kumaha eta mah sah eta mah sah wa tabtulu fil majhul wakalah ayeuna batal dina barang anu majhul seperti wakal tu kafi kulli qalilin wa katsirin kaula ngawakilkeun ka maneh dina sakabeh nu saeutik anu loba maksudna naon kaula ngawakilkeun ka maneh fi kulli umuri dalam semua urusan saya teh loba aya urusan bisnis aya urusan ngaji aya urusan rupa-rupa urusan nyanung urusan organisasi kan teu pugu beda deui pangjualkeun sakabeh harta kaula kan jelas urusanna urusan ngajual bana ai pikuli umuri dalam semua urusan saya wah itu terlalu global terlalu bahaya awat tasarruf fi umuri kaifa syi'ta gaya pun aku mah amang lah pun amang mah bebas pun mah tasurupkeun naon rupa anu aya urusan jeung kaula pokona mah amang bebas aya enggak bisa mah teu bisa kitu mah naon sababna likasratil gharar sabab loba loba aya napi omongeun kana bakal loba gharar dicekcokkeun loba aya anu katipu engkena bakal gharar teu maklum tertipu gharar mah artina geus. Jadi we amang teh jadi wakil ceritana amang jadi wakil waba akasyariki wakilun bisa mani mislin pa aksaro seorang wakil kudu ngajual barang
dengan harga pasaran atau lebih mun bisa mah halan tur kontan. Wo pangjualkeun HP mangga Kang cokot ke Jarwo. Ini bicara tengah luarkeun harga, saya memberikan wakalah mutlak ka Jarwo. Wakalah mutlak fil B. Kan wakalah teh aya wakalah muqayyad, aya wakalah mutlak. Wo pangjualkeun HP, nah itu namanya wakalah mutlak. Beda deui kieu. Wo pangjualkeun HP hargana 1 juta, tah berarti eta mah muqayyad ku duit 1 juta. Wo pangjualkeun HP. Teu ngomong harga deh. Sabaraha Kang? Oke kudu sabaraha Kang sagala kos nu teu dewasa bae. Siap? Itu akal. Jadi tuh ngomong tuh kudu nanya harga sabaraha Kang. Saya itu sudah memasrahkan urusan jual beli HP, Anda lebih tahu. Aing mah teu nyaho pasaran HP nu kieu sabaraha ayeuna harga sakeuna teu nyaho. Matak aing masrahkeun ka Jarwo ge, dewek percaya Jarwo tukang COD. Ketika wakalahnya mutlak, seorang wakil Jarwo kudu ngajual kade ieu ulah kurang tina harga pasaran. Ah bayan akang ieu dur dijual pasaran 1,5 juta geus dijual 1 juta, kumaha enggak boleh. Bilang bara atuh leuwih mah tina harga pasaran nu kieu kurang leuwih 1,5 juta, Jarwo mampu menjual 1,6 juta. Wah itu bagus. Bari kontan. Wow pangjualkeun HP teu meunang ku Jarwo dianyukeun. Lamun bahasa wakalahna mutlak. Teu ngabahas masalah kontan nganyuk. Wajib kontan. Teu ngomong masalah harga, wajib hargana sesuai dengan harga pasaran. Andaikan perlu tindakan ngarugikeun, dina bisnis itu biasa kan ngerugikeun. Tenanawan seorang wakil ngajual dengan cara merugikan, tapi la bigibnin fahis, ulah ngajual dengan rugi anu banget. Kumaha ieu teh Kang, kok tadi cenah kudu kusaman misil. Kudu kusaman misil teh berbicara situasinya normal. Tapi kan dalam dunia bisnis itu kadang ada satu situasi di mana si pedagang itu harus ngerugikan daripada makin gede rugina. Aya kan gitu. Model misal barang nate barang basi. Waduh, iya. Lamun teu laku poe ieu geus hancur isukan total kabeh. Nah, ya udah nggak apa-apa, dirugikan nggak apa-apa. Tapi kade kalau nalika keur mengambil tindakan mau merugikan, itu lebih ribnin pahis, ulah banget teuing rugina. Mun teh mah harga pasaran 10, oke lah dijual dirugikeun jadi harga 8 demi kemaslahatan. Itu masih dimakfu. Tapi lamun ayeuna misal hargana 10 digebro langsung dina 8, dina 7,50% enggak boleh. Seorang wakil tidak punya kawasa untuk ngebrol harga bigibnin pahis. Nah itu loh. Jadi wakil itu begitu. Wakalah mutlak. Wa mata khalafa syai'an nalika si wakil teu akur dari yang telah ditetapkan tadi, maka tasarrufna batal. Jual beli na teu sah. Wa domina qimatahu yaumat taslim, bahkan wajib ngagantian kasih muwakil, hargana wajib nomok sih. Awas gagabah teh kan. Harga pasaran HP 1,5 juta, aya nuanieun 1,6 juta kan kusabab nu nawar HP 1,5 juta babaturan, ku Jarwo dijual ka babaturan 1,5 juta. Harga pasaran. Padahal batur aya nu nawar 1,6 juta. Maka Jarwo itu wajib ka abdi setor 1,6 juta.
wajib ngeganti. Jadi seorang wakil itu, bang, seorang wakil itu benar-benar orang yang dipercaya oleh muwakil. Berarti Anda itu amin, orang yang dipercaya. Berarti Anda itu yaduhu yad amanah, kekuasaan Anda atas barang yang diwakilkan itu adalah tangan kepercayaan. Oleh karenanya awas, jangan sekali-kali punya pikiran khianat. Jangan sekali-kali seorang wakil punya pikiran hayang ngalabati. Jangan sekali-kali dalam pikiran wakil hayang ngadal, hayang ngabuhaya. Dan itu sudah dilabrak dalam dunia permaklaran, di mana maklar itu pangkatnya wakil. Wo lain pasaran mobil Avanza 2020 sabar ya nawo. Duh kakang ya merenan 2020 mah laku keneh meureun Kang bangsa 17 mah 170 mah cek jarwo. Urang cobian nggak tukang ku abdi abangkeun hege wo. Bang jualkeun. Siap. Wakil. Nah pikiran jarwo aing dia akan ngomong laku 17-an mah. Sugan laku 18 teh. Nah watak teh mesti gitu ayeuna maklar ayeuna. Dengekeun wo. Dareh jarwo papangih jeung ayeuna pembeli laku 180 juta. Saya tanya, apa tindakan jarwo ke saya? Jujur saja, kebiasaan Anda gimana? Kira-kira anak kebiasaan maklar. Mayar kabis para 17. Kang alhamdulillah tos pajang 170. Bebejana 180 apa 170? 170. Sanggeus dibikin kabis 170. Jarwo minta komisi mah kabis. Minta deui ku abdi dibere 5 juta tina 170. Berarti jarwo menang 5 juta halal, aya nu 10 juta nu ditilep milik saha? Saya tanya itu milik siapa? Cek wakil teh nu aing eta bakang pan eta mah bati. Emang ari eta 180 juta teh di mana? Tina hasil ngajual mobil. Mobilna nu saha? Nu dewek. Lamun aya dina babe ngaran-ngaran ngajual jeung membeli ieu mobil ieu 180 juta, maka uang 180 juta menjadi milik pemilik mobil. Nah make kanu pemilik 170 anu 10 nyelap di maklar. Anda itu amanah, Anda itu amin. Jangan sekali-kali khianat. Nah disinilah mang aslina ngarti fikih. Awas, fikih itu di awal kita di awal. Fikih itu kan wafaidatuhu di awal kemarin. Faidah ngarti fikih teh adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Anut kana parentah Allah, ngajauhan laranganana. Ketika Anda geus ngaji fikih, tahu mana hak saya, mana hak orang lain, lakukan itu. Jangan fikihnya dikesampingkan, kemudian Anda mengikuti kebiasaan. Jangan pernah Anda mengikuti, jangan pernah Anda membenarkan kebiasaan yang jelek, tapi biasakanlah kebenaran. Jangan pernah membiasakan, jangan pernah membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Paham ya? Coba bayangkan. Dalam akad-akad gaharu, itu ada yang disebut yad amanah, ada yang disebut yad madmunah. Apa saja yad amanah? Yad amanah, tangan wakil, yadna amanah. Penerima gade, yadna amanah. Nu nyewa, yadna amanah. Nu dititipan barang, yadna amanah. Apa maksud dari yad amanah yang Anda pahami?
Ya ada amanah itu jadilah Anda seorang yang amanah, jangan khianat. Ketika khianat dosa ente. Nyewa mobil, mayar ente nyewa mobil 250.000 sehari. Awas, mobil di tangan Anda sebagai penyewa, mobil itu titipan, pangkatnya itu amanah. Yad amanah Ustaz. Artinya hati-hati dalam menggunakan mobil rental. Itu milik orang lain, ada di tangan Anda, itu amanah. Ulah karep-karep make, kudu leuwih apik daripada make mobil sorangan kan. Ngerti tuh tina ya Mbak? Fakta di lapangan, make mobil menang nyewa jeung nu sorangan pajauh-jauh. Ketika Anda punya mobil sendiri, ngajak barudak santri, misalnya erek ulin jarah atau kamana ke pelabuhan, wani itu ngasupkeun dina Avanza 13 urang 15 urang. Mobil sia. Jujur saja. Teu wani, lamun menang rental. Lamun menang rental. Diasupkeun marukan ceuk sia teu dosa. Karena dalam menggunakan mobil rental yang pangkatnya amanah, maka Anda tidak boleh menggunakan mobil di luar kapasitas galibnya. Lamun jok kursi jang 8 urangan, ya udah maksimal 8 urang, lain didedet 12 urang supaya jadi ongkos murah. Dosa, dosa. Hak adami itu dosa. Lamun nepikeun ka ruksak ban bitu, as potong, per potong, naon sabalu wajib ngagantian. Di luar dosa, dosa mah geus puguh. Nah itu kuduna ngarti ente. Ketika ayeuna aya mobil, make mobil renta, mobil sorangan komo beuteung. Heg asup ka jalan butut ka Jampang, mun dijajareget. Lamun mobil renta, gabras, tanggul gitu kan dulu make mobil rental. Paham ya? Yad aman berarti Anda sudah khianat. Ketika posisi Anda yad amanah, ternyata Anda khianat. Marukan itu dosa, hak adami loh, itu urusan dosa. Tah nu kitu nu hese di mentah hampuran. Teu karasakan. Barang gadean di tangan murtahin, yaduhu yad amanah. Ketika Anda menerima gadean sebagai pangregreg hutang, tugas Anda adalah merawat, menjaga barang gadean eta teh nu batur barang gadean. Ada di tangan Anda itu sebatas jaminan, ngarah maneh regreg tibrasare ngahutangkeun kasih itu aya ancoanana, ada aman. Kok dipakai? Itu sudah khianat dalam konteks rohani. Mang nitip motor, muhun. Bili nitip mobil Kang, muhun. Iya kuncina. Oh muhun, berangkat. Dipakai Gus. Sia katitipan amanah, kok malah dipakai? Itu udah khianat itu. Termasuk diantaranya adalah yadul wakil, tangan wakil atas barang yang diwakilkan. Yaduhu yad amanah, harus menjaga yang terbaik. Makanya wakil tidak boleh menjual di bawah harga pasaran. Kalau ada yang berani lebih tinggi, maka kudu ngajual kanu lebih tinggi, dan itu pasrahkeun duitna ka wakil, lain dibatikeun ku sia. Lu itu siapa? Dengekeun. Nah, amanah ini. Wakil itu amanah. Geus tembus khianatnya ini
ka oknum ustad tangkulak kulit kurban khianat nanti irek dibejakeun mah tuh sia teh ngan aing teh teu wasa nyebut oknum ustad teh aing teh ngan aing teu asa nyebut oknum ka ustad asa kupiraku aing leh naon beda ustad ayeuna keamanahan ku masyarakat anu hayang kurban harusnya dia mampu menjaga amanah itu bagaimana masyarakat kurbannya abdol tasarrufnya baik sesuai dengan aturan kok malah dilanggar pan geus puguh teu meunang ngajual kulit kok sia dijual kumaha tadi hirup sia teh tobat sih jadi kelakuan Ustaz sia teh berapa ribu kulit yang sudah Anda jual ke beberapa tahun-tahun belakang aya sih dengekeun Rifki maneh lain Rifki nya kamari ge tangkul rupa geus jiga kulit oge masih keur ngajual kulit teh sakedeung deui geus jiga bedug sih tuh tinggalikeun wa mata khalafa syai'an nalika si wakil nulayaan karena sesuatu yang harus dia lakukan kalakah teu fasada tasarrufuhu ustad ngajual kulit doma fasada jualuhu teu sah jual beli lagi lamun kadung geus dijual teuing ka mana nu meulina wajib ngagantian sabaraha tadi duit ngajual kulit sabaraha harga pasaran 50.000 wajib ku si ustad 50.000 belikeun deui kana daging doma bikeun ka ustad wajib itu wa dominaki matahu walau mislian dan ya amanah itu semuanya memang susah berat karena orang sekarang itu kan paling mudah untuk menerima satu kepercayaan tapi dia tidak mampu menjaga amanah itu kepercayaan memegang uang organisasi kepercayaan memegang uang yayasan kepercayaan memegang uang masjid dengan seenaknya DKM menggunakan uang masjid di luar kepentingan masjid geus puguh dina eta nage untuk pembangunan masjid kalakah dipake eta duit pembangunan masjid dipake mayar ajengan muludan rajaban goblok sugan uang pembangunan masjid gak dipake mayar ajengan rajaban muludan di masjid teu mikir teu dibahas ku ajenganana nun tablegna naon sabapan ka aing mayarna ayo sih nggak boleh uang pembangunan masjid dipakai mayar kayak di nabab ayana wasiat aya uang itu ada uang kemaslahatan ada uang pembangunan Aisyah nyaho teu kemaslahatan masjid dan pembangunan masjid pembangunan masjid mah dipakai meuli semen dipakai mayar nu gawe meuli keramik meuli bahan bangunan itu pembangunan masjid mayar nu gawe itu pembangunan masjid uang pembangunan dipakai mayar imam dipakai mayar khotib bayaran yen masjid atuh dauh imamna nikah naon aya imam sewaan pan pas pemain bola wae saya jadi imam teh kos pemain bola sih mah Ronaldo dibayar mahal sih teh miliaran imam 200.000 paling gede komo maca suratna surat kulhude mah 50.000 itu wa in akbadol mustari Gus ari pek teh kadung mang ku si wakil teh kadung dijual dengan
hargana di bawah pasaran mangka geus dibikeun barangna duit geus diterima fa'in bakia lamun mabekna aya keneh di si pembeli istaroddahu wajib dicokot deui mah da teu sah tasarruf wajib dibalik geus bikeun deui duitna cokot deui barangna rek dijual deui dijual dengan sesuai aturan yang berlaku nyata dengan harga misil dan lain sebagainya. Walahu hina idzin ketika geus dicokot deui misal tadi dijual anggap teu sah cokot deui bae meunang jual deui teu kudu minta izin deui sok jual deui qabdus saman tarima duitna ayeuna dengan harga pasaran teh ya walayad manuhu geus jadi duit teu wajib tanggung jawab lamun suatu saat di tangan wakil uangnya itu hilang wajib geus wa in talipa lamun ternyata geus ruksak ku wakil barangna dijual dengan di bawah pasaran sah teu jual belina teu sah ieu teh di bawah harga pasaran sah teu jual belina teu sah ari pek HP na teh geus kaburu eueuh geus teuing ka mana kumaha si muwakil gharramal muwakil si muwakil pemilik barang menang nempuhkeun gagantina HP kasih wakil atau ka pembeli hayang nyawa aing wakil si HP aing makin dijual sajuta